Parios kami dina hati urang aya rasa ngewa bade ka saha we eta mah nya bade ka tetangga bade ka dulur misalnya kan sok aya teh hirteu walahir jolnya ngewa tawas pada berarti eta setan geus asup pada jero hate urang upami henteu dugikeun ka ngewa mah berarti hate urang teh aman keneh teh acan kaasupan setan da ciri kaasupan setan mah mitos ngewa we tamata sok bandungan getihna halal pan kitu ya. Lai pangeran ngajarkeun kitu dah henteu kitu. Nah Rasulullah bet aya Badar, nah Rasulullah aya Uhud dipiwaran eta ku pangeran. Merangan jami-jami nu ngayakeun pangeran salian ti Gusti Allah pan. Sanes beda masalah fikih pan ya. Kan ayeuna nu para sehat teh beda masalah fikih, beda masalah cara pandang. Nu bigun ka luas nyarios getih lagi halal gitu kan. Naon cok sumberna agama. Di sosmed kan jarang anu papasehan nu unsuna sanes agama jadi konflik anu dugikeun ka ayeuna ngaageungan teh da pami ku urang ditelek-telek mah sadayana ge kan agama dasarna kawas pada jadi urang akhir zaman moal papayun-payun jeung jalmi biasa gitu urang nu ngarti kana ilmu kapangeranan urang nu ngarti kana yen bebeneran teh kagungan pangeran urang nu ngarti yen sorga neraka teh diwaris bakal papayun-payun jeung saha jeung ulama papayun-payun da kapungkur ge bisa kan papayun-payunna teh jeung rahib jeung pendeta kan Abu Jahal teh eta teh ulah ngabayangkeun Abu Jahal teh jalmi bodohnya da Jahal teh eta teh gelar ti Allah dan nabina makan Abal Hisam eta teh malihon pamiku orang Quraisy mah disebutna teh Abal Hakam teh jalmi nu ngartos seluk-beluk tata aturan bade aturan agama bade aturan dari agama Abal Hakam teh ngartos eta teh an ku Allah digelaran Abu Jahal jelema bodoh gitu. Maka ketika ditaros nabet nyembah berhala kan dina Quran ayanya nabet nyembah berhala tuh pan alasanna teh aulia amanah buduhum ila liyuqribuna ilallahi zulfa lain nyembah patung ieu mah perantara dan nyembah maka Allah gitu. Maka wala insa'aldahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna sok tanya Gusti Allah ka orang-orang Quraisy teh sok tanya ka Abu Jahal san nyiptakeun langit jeung bumi pasti bakal ngajawab hal udah terang naon agama Abu Jahal milah Ibrahim sanu ngayakeun kurban di Mekah Ibrahim kan diteraskeun ku Abu Jahal ari ibadah haji ditinggal saha ditinggal Ibrahim kan pan dikelola ku Abu Jahal ibadah haji teh unggal tahun teh eta sanes jalmi bodoh eta teh ahli agama kan ketika penyikapan terhadap agama na lepat ketika teu ngartos yen agama teh paranti miara fitrah ti kapungkurna ge kitu dongengna papayun-payun teh sareng ahli agama kitu eta da zigana moal beda urang ge bakal papayun-payun teh sareng ahli agama da aya siga jalmi awam mah begitu diajarkeun teh nunuhunan pan karek hartos ayeuna mending ngagebrai sok ka ustad coba kira-kira cik aya teh cik bacakeun lah gitu kan gaduh tafsiran nusane sok hadis nacing kan gitu jadi debat nanti dina bentuk gitu ya da kapungkur ge iblis debat nanti dina bentuk gitu sanes dina hakikatna kan dina bentukna diperdebatkeun kapan dinten ayeuna ge sami siga